يا ربي بالمصطفى الله الله بارك سيدنا الله يا الله wa nafakhtu min ruhi kula niup ka Kangjeng Nabi Adam roh ti roh kaula hartina ku Gusti Allah dihirupan tak eta kabeh tah urang aya ruhul qudsian jang wau ka Allah. Nah bae geus tah ke kiamat dihudangkeun deui geus dihudangkeun digiring ka mahsyar digiring engke kan disebutan saurang-saurang ngaran disebutan saurang-saurang nu pangheula-heulana disebut ngaran teh ngaran Allah make Abdullah ti heula tah Abdurrahman panggil ti heula Abdurrahim ti heula tah nu kos dari itu tah Abdurrauf ti heula pokona ngaran-ngaran Allah make Abdu ti heula geus jadi proses teh mah ti heula jadinya namun ka surga ti heula mun ka neraka ti heula eta tah nomor kadua ngaran-ngaran nabi baheula mah kan di urang loba ngaran Yahya Isa Nuh Ayub Sulaiman Daud baheula mah di urang loba kuari mah lamun aya nu menta ngaran ka kula salah lagi tawe lalaki kumaha mun dengaranna Yahya terus dia imannya Yahya tedeke dibere Yahya teh dibeke ya Allah kurang keren sakira teh masyaallah geus atuh diganti ku kula naon yehey di Inggris kan jadi yehey tedeke baheula makan tetangga abang ngaranna Ayu ya nah eta anak Ki Arsad ngaranna Isa tuh kan ngaran-ngaran nabi baheula mah Daud Sulaiman loba kuari mah embung diwana Sulaiman mah nya ngaran anak sia embung ieu aya sebung sia saena nu bagus we cenah ke Solomon atuh nah ngaran-ngaran nabi heulakeun bangsa Pendi angel Pendi mah mana nabi lain wali lain pedagang bangkrut atau bulbul Pendi ge tah ya Pendi angel terus di mah diheula ngan ka ditu nah ieu ngaran dah bakal diheula-heulakeun ngaran Allah make abdu ngaran nabi ngaran ulama tafaul yang maya resep ka Imam Ghazali di ngaranan Muhammad Ghazali tah bapak kolot na ieu budak Ghazali babaturan kula keur sakola baheula ieu Haji Jali Ghazali tafaul berarti Nawawi Syafi'i Hanafi Hambali ye eta ngaran ti heula ge bakalna heula ge Haji Nafi heula cenah gingkring bae hah tapol ka Imam Hanafi jangan ngaran Hanafi direndengkeun ke jeung Imam Hanafi ge culak-culak pun ini kiamat cenah atuh eta ngaranna tafaul. Nah, urang boga wali di urang ngaranna Hasanuddin. Ngaranan Hasanuddin, ku resep-resepna tafaul. Gas, ngaranna Hasanuddin ulama ke Maulana. Geus bae Hasanuddin, mantep. Tuh, ayo geura. Nya, ngaran Allah geus tadi maka abdu. Ngaran nabi geus, ngaran ulama wali geus. Ieu naon aya? Pendi, atuh ganti masalah, ngan ngawuduk tetep. Atuh ngejek koneng tuh menang mawa di dieu kuari ya baca nata kitu hayang aing aduh ayah ganti jangan
Masya Allah tuh iya ngaran teh dipanggil ti heula. Nah nu bagus umat Kangjeng Nabi urang mah pakaianlah Ahmad atawa Muhammad. Nah ieu salamet ke di akhirat. Salamet ke di akhirat ngaran Muhammad diawali ku Ahmad. Bisa aja teh ibadah. Ye. Aduh. Ku agungna Kangjeng Nabi urang dimimitian ku Ahmad. Malaikat ge. Ye baca malaikat ye. Ai amal jore ngaran bagus gitu. Ai bingung cek malaikat ye. Ari teh dikanarakakeun amal jore, ai dikanarakakeun aya ngaranna nih. Menghargai ka Kangjeng Nabi. Masya Allah. Iya kan bingungnya lagi malaikat ini. Kumahakeun ceknya ieu amal goreng, tapi ngaran aya Ahmadan. Bejakan ka Kangjeng Nabi. Muhammad, iya bener iya. Umat anjeun ieu mana? Coba benar sekian. Cirina ieu make Ahmad sekian. Tapi tilok salat. Kangjeng Nabi urusan salat mah teman. Gampang teman sopan mah. Gak adil loh. Gak adil kumaha menghargai ka Kangjeng Nabi. Nah ngan disebutkan ku malaikat tadi balangkeun ka neraka. Sakit tapi aya Ahmadan mah tetep diteangan deui kan ku Kangjeng Nabi. Jangan ku Kangjeng Nabi terus di neraka. Ya aya keneh bae umat aing cek nya. Sia saya pendi. Memang geus kos kiamat sih. Geus utang kieu cek nya teh jadi arang sia ieu. Buka dosa nah gitu. Ngridit cek. Emang ngaran teu make Ahmad cek Kangjeng Nabi. Dihapus ku emak. Lewat deket tendenan Ahmad, tendenan Muhammad. Masya Allah karim, lain letik-letik eta manfaat jaga di akhirat lantaran ia menghargai ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah acara tadi ta Ahmad Muhtadi Jailani. Jeuh. Malaikat ge kaget ieu Jailani di mana cenah ieu? Jailani. Jailani mah cek malaikat teh jae ge di negara Iran. Ieu mah kok kawaron Jailani. Kudu nama kan Ahmad Muhtadi Al-Kawaroni. Al-Kawaroni. Jailani. Nah, ieu Jailani. Ya, pan pasti ku cinta-cintana ka Tuhan Syekh, maka dibuang. Tu eta ge jeung ngorok ieu le jeung sia. Kumaha sih tu eta tu eta. Ayo jadi jalan tuh. Kan mantap. Masya Allah karim. Nah iyalah orang Amerika, orang Barat nyaritakeun apalah artinya sebuah nama. Tetapi orang Islam justru Kangjeng Nabi ge wasammihi idza wada'tihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Wasammihi ngaranan ku anjeun wahai Aminah idza wada'tihi di mana anjeun ngalahirkeun ka ieu orok ngaranan Muhammadan. Nu bantak dengaran Muhammad satuh madu Uqbah bakal di alam ngaran-ngaran Muhammad ya. Wakasan-wakasana segala rupana terpuji samihi zawabatihi Muhammadan li'annahu satuh banu Uqbah. Mantap ngaranan anu bagus sakumaha cek Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi nyarita cak Kangjeng Nabi min hakil walad ala waladi min hakil waladi ala walidihi salah satu asya. Hak anak terhadap indung jeung bapana tilu. Hiji ayusammiyahu bismin hasanin idza wulida. Ngaranan anak make ngaran nu bagus di mana geus lahir. Bagus sakumaha tadi ngaran Allah make abdu atawa ngaran para nabi atawa ngaran para wali
atau ngaran para ulama. Bismin hasani make ngaran nu bagus cek agama. Ulah sembarangan ngaran. Ieu mah waduh. Ieu lahir apa naon ieu? We, bulan naon? Bulan Desember geus Desi. Masya Allah. Ayo, ini Agustus, Agus. Iya mah September, Septi. Masya Allah. Ari iya mah pihak kalau peking. Ya garanti itu para rubuh mah. Ya Allah, ya Rabbi ku resep-resepna ieu mah ka artis Oma Irama. Ya dipakai ngaran anak. Saya Raja Dangdut Roma. Ambo, prak sorana jore. Mending membagus jore. Tah kudu ngarangki ayu samyahu bismin hasanin iza wulida. Hiji tah ngaranan anak make ngaran nu bagus di mana geus lahir. Malah lamun lahirna poe Minggu kudu aya alifah nu bagus mah. Lamun poe Senin kudu aya nun. Lamun poe Salasa lam atawa sa. Lamun Rebo kudu aya roan atawa ain. Lamun Kemis aya kho atawa aya si. Segala homsa emang boga homsa meureun. Ingat bae nya ka homsa. Lamun Jumat kudu aya jima. Bagus lah ieu mah. Lamun Sabtu sin atawa ba. Tah sarwiti Sabtu eta. Sarboa Sabtu. Lah ieu eta mah lamun endek make aturan-aturan perhikmatan. Keur henteu na masalah. Tapaul mah teu kudu kos kitu ge. Nasyidul hubbi yahduna wa tasbikuna amanina wa tasbikuna